Wah tuh tenan naon kok. Tadi nama yang minta antar belanja baju tik. Tenan naon. Nggak satu. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kok Saria tiria? Mesti tadi yang di diemu. Nyaho. Oh, mesti tadi horeng. Si Andek belanja kemana gitu mu? Karamayana tip. Oh, gua yang diantar yuk. Nah, sia, jeung aing bemu ulah geus tompel. Jeung aing mah aman sia, tenang. Jawara yo. Naon sih, aing menek sorangan bae lah. Ulah sesorangananmu bisa ngecopet non. Pan lamun jeung aing mah geukeun ngecopet aja. Set. Jurus lang mancong. Ngirimat ih. Oh mu, ndek lebaran kieu masuk loba copet karege. Jurus kedua. Oh sinya. Guys, tangguhan heula nya. Alah tindak salin heula. Oke. Tompel. Mu jeung aing benya tanggon esalilan. Woi, tompel. Aduh, jadi bingung aing laju nama. Woi, tompel. Tompel. Sia bener kata si Mumu ha. Olah. Ulah sia, si Mumu datang koeng bae. Nah, cing ngulah-ngulah aing. Bapak nasi mau mulain sia. Sedekah lawan ka aing. Hah? Dipecat aku jadi anak buah aing. Ulah gemet, ulah dipecat. Nyendek lebaran kieu tunggal menang teh air aing di sia. Mangkana ulah ngalawan, boleh bete air sia koeng. Oke, mual. Emang aing dibere teh air nanti tuh tahun ieu. Tenang, diberi baskom koeng. Baskom, Met. Oh, geus siapun koeng baskom nyetir air sia. Parah amat tak teh air si baskom. Kos teh air di tukang lauk bae tah mah. Asal aya be, non lolos. Geus ayo kayak main. Aing salin pilihkeun baju anu keren. Siap, bosku. Ngeleh bae ka Jawara mah. Bisi dituar beung aing dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mu, main aing mana mu? Si Tika mah. Oh, kirain mati dia gitu. Di mana main sama ker Hollywood cenah. Mantak bete iya aing mah. Ayo main lop tercinta mah. Sarua aing ge bete pong. Tadi nama aing minta antar ka manehna, orang main ker Hollywood cenah. Emang sih anak main antar ke mana gitu mu? Aing hang diantar belanja pong. Aing can meuli baju jeung lebaran. Oh, hangus jangan aing dah tuh. Hayu kau yang antar. Emang sih anak belanja ke mana gitu mu? Ih, embung lah. Si Tika bisa salah paham ke ka aing. Oh sih mu. Lah. Hangus ditu mabur sia. Kok ngusir aing sih mu? Atuh si anak naon tuh ti dieu, jadi si Tika lagi eueuh. Apa si anak kanjangan aing tah? Mumu. Sorry ya mu, sorry ya mah. Aing mah jelema setia. Aing mau bogok Asia. Maaf be imanya. Maaf bae. Sorry. Atuh saha dina bogo ka sia, Pong? Leh, sok munafik. Aing nyaho mu, sia sebenarnya mah bogohan ka aing. Kepedeun sia heh. Geus pasti mu. Soalnya bikang mana sih untuk bogohan ka aing? Si Tika bage. Sampai ke kelepekan. Oh, cinta setengah modal ka aing. Dipelet meureun si Tika mah ku sianya. Bos, sembarangan mumu. Dipelet cenah. Kekaharti soal Pong. Kira ku si Tika gelis-gelis dek ka sia. Wajar lah si Tika bogohan ka aing mah. Jaing lagi ganteng kieu tuh, mu. Tuh, kos aja suara. Kok cawar salah meureun sia mah. Dan cawar salah cenah. Lamunan bikang smackdown ku aing sia mu. Geus itulah mabur sia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wow, benjok ngelepon motor. Iya dong. Belap mau saya back. Kalian banget tak? Jo, mending bawa ngabuburit yuk ya motor. Amis ya, di alun-alun sore-sore kieu mah. Tapi bensinnya saya tek deui back. Isian kayaknya aku sia. Bisa payah di jalan. Aing teu boga duit, Jo. Tas ya, terbuka duit sih. Ngajak kamu burit sih mah. Atuh sugan teh aya bensinan gitu, Jo, ieu motorna. Terbuka duit mah. Ulah yang ngebuburit Om Sobek. Oret-oretannya beda itu. Dan atuh maot ka aing, Jo, di pancung korai taneuh. Pantelas lah. Jemaah nu nyung cerikan ya Om Sobek mah maut ge. Sembarangan sih ya. Tas ya Om Sobek. Lebok sia teh pindakeun. Dasar rintik.
Subek. Aduh, alam jadas ya. Aduh. Ih, Pong, lain aing Pong tuh si Benjo tuh. Oh, jadi sia Jo, anu melewatan gue ember. Sengaja Pong, hampura. Alam jadas ya Bejo. Hadis ya. Waduh, kaburlah. Kemana si Benjo? Hadis ya. Mu. Nek mana, Mu? Mending geus geulis, geus rapih kieu. Dek belanja, Mang. Ndek balanja. Belanja naon, Mu? Belanja baju. Mamu soalnya can boga baju lebaran. Oh, sarua atuh aya kitu mah, Mu. Aing ge can meuli baju lebaran sih, Mu. Mang Didin mah geus kolot. Dek naon beli baju lebaran segala. Mending beli kain kapan. Eta sia, meuli kain kapan? Hoolah aja Mang Didin mah geus bawa taneuh. Maedan sia mah, Mu. Kula mosrat bae ngomongna ih. Ayo naon ya? Lah Subek, nandun ka dieu sia. Mu, sini kemana? Rapi amat. Aing dek belanja baju, Bek. Soalnya can beli baju jeung lebaran. Oh, aing geus sarua Mu, can meuli. Sia mah lain can meuli, Bek. Emang moal meuli be meureun sia mah. Atuh endek lah. Mu, emang si ada belanja jeung saha kitu? Sorangan bae, Bek. Kok sorangan? Oh, Bek. Aing ngajak si Tika nu horeng ke Hollywood di imahna. Ayo gitu mah, ayo ge, ku aing dianter. Nah, sia Subek. Mu, jeung aing bae dianteurna nya. Jeung aing bae Mu, sia jeung Mang Didin mah engkena dikira ku batur dianter ku bapak kolotna. Bapak kolot. Oh lah, buktina tuh, kulit geus parareot. Henteu lah Subek. Mu, jeung aing bae nya. Ih, naon sih geus ulah ribut, mun sorangan bae lah. Ulah Mu, ulah sorangan. Geus, pokona mah tungguan aing, oke? Aing salin lah Mu. Nah, sia Subek. Mu, jeung aing bae nya, sia tangguhan aing. Sulah ke maburnya, aing salin heula ganti baju, oke? Tangguhan di dinya. Diuk. Ih, aing mah jadi ribet kieu jadina. Tadi si Memet si Latif Haliwu yang nganter aing. Aing. Kumatip, terus kerencana aing. Sedang si Met aya beungeut mah. Kok sedang sih? Oh, sedang kos jantung cau. Maedan. Ih, Met pemarahan bae. Terus iya ngomong lama sat bae. Kita lagi hirup sak aing. Serem amat, Met. Coba ya, bener kerencana aing ya. Cek kedeng ge. Ku aing dikeker heula nya. Kan. Malik, Met, awak sena muter. Aduh si Benjo. Alam jadas doang. Hampura, tesang aja. Remna blong. Tuh. Ramja ada si Ompong. Ampun, Met. Ampun. Ampun. Sia mentabrak bae si jubur aing meni nyeri. Sabar, Met. Lama marah, sabar. Besing batal puasana. Aduh. Si naga nyenggek jikal karo bae sia. Hampura, Met. Kan yang tadi ngomong, tesang aja, Met. Hampura, sabar. Angges, dihampura ku aing tapi syaratna. Aya syaratna. Naon, Met? Syaratna, Met? Aing nginjem motor seheulan, aing nganter si Mumu. Oh, sir nganter si Mumu belanja pakaian tah. Nginjem motor seheulan aing makana. Geus pake tah. Tapi, Met, bensinan. Atuh dia duit aja si Basina. Kan sia Memet nu make atuh siana ku sia sorangan. Pira aku ku aing kendieu sia ana. Ih. Loba omong. Nah, geus kira bikeun duitna. Aduh. Kan? Oh iya. Suka turun. Tarik. Met aing dulu, Met. Ulah, Met launannya. Turunkeun gigina. dah. Gigian. Aduh. Pak yang motor aing. Pong urutkeun aing nyeri. Mu, sini ka mana? Hayu gaskeun, jeung Adidin bae belanjana. Ulah dik Mu, jeung aing bae, ulah jeung aki-aki. Isin sia belanja dianter aki-aki mah. Mah edan sia Subek. Ieu nek naon sih? Geus ayo. Ih. Naon sih? Jeung aing bae si Mumu mah. Awen tuh yo kuda Anil. Ieu Met, jelema dua kabeh yang nganter aing belanja. Waduh, si
Si mah geus janjing aing dak belanja nya Mo. Teu nyaho ih. Bisa baes ya. Kan tadi udah janjian meureun Mo. Saha meureun anu janjian? Ngarang bae si Memet mah. Geus aing ulah, jangan aing ulah. Sasubek bentar garik bae. Nyaos ya. Jeung aing bemo, aing mah geus motor. Tuh, motor si Ompong. Jelema ieu mah mana motor lagi eueuh. Lah, naon meureun mah motor si Ompong, motor si Ompong masuk mogok bae puguh. Betul Mo, ulah daek. Motor yang sarageun eta mah kayak di tengah jalan mogok deui. Moal kamu tenang. Woi, tenang ya. Ah, mending aing si Benjo. Jo, antar aing Jo. Kemana mu? Aing dek Karamayan dek belanja. Tapi ngojeknya bayar ke Benjo. Heeh, senang. Asik, ayo Jo naik aing bae naik. Jo, jo aing bae Mo. Jo, Jo aing bae mu. Jo aing bae. Haus ya Jo. Euy. Benjo, haus. Makasih Pak Deden. Aing bae nu ngantur.